Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui tafsir Juz Amma Bahasa Sunda karya Ustaz Suhendar. Ayeuna urang atos dina hanca surat An-Naba ayat kahiji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ngeunaan naon-naon maranehna silih tanya, ngeunaan beja anu rohaka. Beja nuku maranehna disawalakeun poma ulah kitu engke oge maranehna bakal nyarahoan tuluy poma ulah kitu engke maranehna bakal nyarahoan. Amma ngeunaan naon yatasyahirna maranehna silih tanya lafaz amma mangrupa kecap gabungan tina huruf an jeung ma. Huruf nun diasupkeun kana mim lantaran sarua huruf gunnah serta dicirian ku syiddah jadi amma. Alif anu aya dina ma dipikeun pikeun ngabedakeun khobariyah jeung istifhamiyah. Kecap yatasya'alun nurutkeun timbangan huruf sorof sawajan jeung yatafa'arun anu mibana arti silih tanya atawa silih bertanya. Ngeunaan masalah naon orang Quraisy jeung Yahudi silih tanya. An-naba'i ngeunaan beja al-azbim anu rohaka. Huruf an dibaca ani lantaran yang hareupeun huruf paeh nyaeta alif. Lafaz an-naba ilaharna dilarapkeun pikeun beja anu aheng jeung rohaka akibatna, sedangkeun lamun beja anu biasa mah sok ngagunakeun kecap al-khobar. Para muhafasirin ngahartian an-naba ku yaum al-qiyamah, poe anu rohaka nalika jalma-jalma dihudangkeun ti alam kubur. Lafaz azim jadi taukid panguat kecap kana an-naba nu hartina rohaka. Kumaha pamadegan maranehna ngeunaan an-naba allazi hum pamadegan maranehna urang-urang Quraisy jeung Yahudi fihi anu patali jeung an-naba anu didugikeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukhtalifin beda-beda sikap jeung pamadeganana. Aya nu percaya jeung kalolobaana mah teu percaya malahan ngageuh-geuikeun. Kala poma ulah kitu peta teh saya lamun maranehna bakal nyaraho kecap kala litanbih anu sok dilarapkeun pikeun ngelingan lawan nyarita, sedangkan huruf sin anu nempel kana ya lamun lil istiqbal nuduhkeun zaman anu bakal kasorang. Pikeun panandes pepeling eta ayat diulang deui summa tuluy kala poma ulah kitu saya lamun lantaran maraneh bakal nyaraho jeung pinangih jeung poe balitungan. Ayat kahiji nepi kalima surat An-Naba ngajendrekeun padungdeungna para inohong Quraisy Mekah kana beja anu ditepikeun ku Kanjeng Nabi anu patali jeung rohakana poe kiamah. Ditema ku ayat kagenep nepi ka ayat ka-16 Allah Subhanahu wa taala umajak ka jamal-jamal anu ngabalieur tina pepeling Allah pikeun ngulsikeun pikirna lungtik jeung nengetan sabahagian kekawasan Allah anu nyampak di sabuneureun maranehnana. Sakitu wae urang ngahanca surat An-Naba ayat kahiji dugi kalima.
Qulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.